Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi di kelompok hiji bade ngapresentasikeun laporan hasil kegiatan karya wisata ka Pangandaran. Tepangkeun wasta abdi Nesya Nuramalina. Wasta abdi Fitriyanti Nurhasana. Abdi Arman Nulis. Abdi Samadillah. Wasta abdi Oksalivia. Salajengna anu kahiji aya pembuka. Akhir tahun kelas MPLB 4 tos ngalaksanakeun kegiatan karya wisata ka Pangandaran. Kegiatan teh dilaksanakeun ku murid kelas MPLB 4 ditambah guru salaku pembimbing. Ieu kegiatan teh hitung-hitung liburan sakelas serta biasa ngajalin kebersamaan sareng perencanaan. Tujuan kegiatan. Aya oge tujuan diadakeun ieu kegiatan teh nyaeta Muka hiji, ngajalin kebersamaan sareng rerencangan. Muka dua, nambah wawasan sarta numbuhkeun rasa silih ngahargaan sareng babaturan. Muka tilu, ngenalkeun sarta nunjukkeun kekayaan budaya nyaeta para wisata anu digaluan ku urang sadaya anu aya di Jawa Barat ieu. Waktu jeung tempat. Ieu kegiatan teh dilaksanakeun ti kaping 20 September dugi kaping 25 September 2022. Tabung 7 waktu Indonesia Barat. Sadayana parantos kapal di SMK hiji Tasikmalaya. Lokasi anu bakal ditempuh ku urang sadayana nyaeta ka Pantai Pangandaran. Pangilon atau peserta. Pangilon numidang dina ieu kegiatan teh nyaeta siswa-siswi kelas 10 MPLB 4. Hiji grup bimbingna aya 12, dua siswa-siswina aya 30 urang. Janten sadayana aya 75 orang. Waragat pipit ngayakeun ieu kegiatan teh katampina teh aya 8.250.000 anu dina saorangna teh 250. Eta sadayana waragat diambil kanggo mangrupa keperluan jeung kabutuhan salami karya wisata. Selanjutnya aya kegiatan sareng hasil. Kegiatan anu dilaksanakeun salami di Pantai Pangandaran nyaeta bade ngadongkapan tempat-tempat anu aya di leubeut area Pangandaran. Di Pantai Pangandaran teh seueur pamandangan anu endah, sabab biasa dijantenkeun tempat wisata. Tina hasil kegiatan karya wisata ieu, urang sadayana tiasa ngajalin kebersamaan antara rerencangan sakelas sareng nambihan wawasan kangge sadayana sarta numbuhkeun rasa silih ngahargaan sareng rerencangan. Anu terakhir nyaeta panutup, sakitu laporan kegiatan karya wisata ka Pangandaran ieu anu tiasa dihaturkeun mugia ieu kegiatan teh aya manfaatna kanggo sadayana sarta kegiatan karya wisata ieu lumangsung kalawan lungsur langsat. Hatur nuhun kangge sadayana pihak anu parantos berpartisipasi dina ieu acara sarta simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana pihak anu tiasa nyempetkeun dina ieu acara. Cepak sakitu laporan kegiatan dina acara karya wisata ka Pangandaran. Sakitu wae ti kelompok arurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.